Sampurasun, mugia rahayu sadayana, tradisi nyuguh 40 sangyang. Tradisi nyuguh 40 sangyang merupakan ritus serta adat istiadat yang menjadi objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Upacara nyuguh 40 sangyang kebiasaan komunitas masyarakat adat Kamandaka Pingpinan Gagan yang beralamat di Desa Gudang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terhormat Bangsa Bapak Hanang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, Bening Sunting, Bangsa Oke Kang Anggat, Simkuryong Tibai Mahuna Hatur Nuhun, karena pasutingan para warga wali sadayana, Pablos Persa, Anuhani acara syukuran akan sangat bisa mahsuci nopalatus mau paling pirang-pirang kenikmatan orang sadayana nyuguh 40 tumpeng nyuguh 40 sangyang. Mudah-mudahan hajat mantena sing dikabul mudah suci dijabah Allah Subhanahu wa taala. Nyuguh sebuah ajaran warisan nenek moyang masyarakat Sunda untuk menjamu para tamu. Adapun makna 40 sangyang yaitu pengetahuan tradisional masyarakat cara menghormati ajaran leluhurnya. Hajatan nyuguh kasangyang 40. Kita hal anu rutin salah selama sering dilakukan untuk Kamandaka kita pungkur pemi aya maksad aya kagembiraan sejak nangakeun syukuran ka Gusti Maha Suci cara pangemut-ngemut deui bahwa urang sadaya di Tatar Sunda diurus diadekeun turunan ti jalmi-jalmi anu punjul anu lebet kana golongan sanghyang. Sanghyang teh janten jalmi anu mulia kakumpurna, jalmu anu seueur ilmu panemuna, seueur guna sareng mangpaatna kanggo sasama. Mulina ajeuna ka Gusti Maha Suci tina wakosna ayeuna janten nyanghyang, sanghyang. Dan sanghyang teh sanes makhluk anu luar biasa nu aya salati astral di mana-mana nya imbutan lah ka mana wae. Sanghyang teh jalmi anu pinunjul hirup di zaman baheula nu janten ka Sunda anu dugi ka ayeuna tatali parantina sareng ditinggalna karaos ku urang sadayana. Di mana wujudna nyata dina diri urang sadayana. Aya nu disebat 40 tumpeng sareng rencana laluhna aya buah, aya lauk, aya sape, aya bubur beureung, bubur bodas, sareng sadayana kerupuk hampangan bebetian kupat lepet tangtangin kumplit. Tah ieu teh hiji simbol ngeunaan katauhidan atau nabi ngeunaan yang segala nu aya di teh sareng-sareng hiji wujudna benten-benten aya tumpeng, eta ketan, eta buah, eta hayam, eta lauk, eta cangkangna. Tapi asalna tinu hiji teh urang sami teh mun eta diurak hiji-hiji tuangun ieu teh mung hiji unsur utamana nyata karbon. Karbon unsur utama janten katauhidan atau nabi urang ka Gusti Maha Suci ulah ninggal dina rupa warnana sabab rupa orang bisa benten-benten asal lama asal tetap di Gusti Maha Suci atau nabi pilih hiji teh. Dalam ajaran Karuhun Sunda bahwa anggota tubuh kita terdapat bagian-bagian anggota yang harus digunakan dengan baik. Di antaranya
40 sangyang itu, yaitu sangyang kuping adalah telinga, sangyang dampal yaitu kaki, sangyang sirah itu kepala, sangyang soca adalah mata, dan sangyang manah itu hati kita. Dan masih banyak nama sangyang lainnya. Abdi di dinas selaku budaya selaku maka di bagian budaya suping dari pertempatan atur dan revolusi tasa kegagangan wehna simpuling jasa kabulem pasalawan di serena simpuling awas bina nama Sultan pagi ayat menuju pendataan itu sarang perayaan tujuh karena 10 objek kemajuan kebudayaan. Nah, di Bandung Barat teh bangsa dan ritus ayatnya ayat 40 ritus kepada musnah amanawi sekali kusim kuring di data terus pada dijadikan WBTB tunggu kalau 40 sakina tapi jadikan riset jadikan kegiatan teman warisan budaya agama Indonesia tapi bina itu tapi tradisinya terus sampai pada musnah hilang. Inti ajaran 40 sangyang menyatakan bahwa anggota tubuh harus dipakai untuk kebaikan dengan manusia serta alam sekitarnya. Adapun sesajian upacara ini terdiri dari aneka makanan dan sebagai simbol 40 sangyang itu berupa nasi congcot atau nasi tumpeng kecil yang dibungkus daun. Bentuknya seperti gunung. Maknanya, gunung bagi masyarakat Sunda menggambarkan kelangsungan hidup manusia bergantung pada hewan, tumbuhan, dan hayati, dan semuanya itu ada di gunung. Mengawali upacara nyuguh, dilantunkan kidung doa sadupuhun memohon pada Gusti Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Selesai berdoa, membagikan nasi tumpeng pada tamu undangan yang hadir, yang diawali dengan penyerahan nasi congcot atau tumpeng ini dari seorang ibu. Disebutnya adalah Kaulas Indung Tumbuh Rahayu kepada anaknya. Artinya kasih sayang ibu yang tak terhingga pada anaknya. Kemudian dilanjutkan makan bersama tanda syukuran untuk keberkahan kita semua. Demikian tayangan ini, semoga menjadi ilmu pengetahuan budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Produksi Kari Maca TV. Syukur jadi kamasur buka kalau puasa buka jalan panjang lain sorangan tutup suratku di hati lain urang